Coba neng tadi sabisana ya kadi. Sekali. Sok posisian jalan. Taikeun ka luhur mang. Bagja kuani nagenya. Wak wow. Oh my. Nah. Cepengan mikna, sok senang nya santai. Sok. Neng nami saha? Tasya. Duh gaya Tasya. Aku jauh ke otit mana teh ngarang teh. Tasya naon namina papanjangna? Amelia. Amelia. Bumi di mana? Caket abi mah di Sirajaya. Kelas sabaraha? Kelas apa? Kelas genep. Atana teh cita-cita tos agang hoyong jantan naon? Desainer. Desainer. Heeh, bagja nya, bagja ku kerasa naik kana ku nabi tos mangpirang-pirangnya. Sok sebutkeun anu 10 teh naon wae. Matak teras hate ngaleungitkeun caang na hate. 2. Matak Sok tenang. matak musik anggota badan. Jadi harus karena ingin kesalahan. Bener. Tepuk tangan bari gue semangatan. 3 Saeutik pengertian 4 mata naonnya kesel baru maknya baru ayo masuk ke ngejar-jarnya le baru main baru karena ngajalankan ibadah baru sebel terus teh nandainya apa kalengitkeun kalajatan ibadah genep teh nya eta jatuh ngadahar makanan haram jeung ngaberat sub naon sub subhat remang ting remang nya kaitan remang banyak itu teh pae aya dokter 7 bimbang karena awak kan hate tos pinter dalapan gibu lain naon atuh oh jadi sakarat teh sakaratul mau salapan berat lain tadi mata naon kurangan ibadah weh ganjaran naon ama akhirat uji deui sok naon dibere kesel di hari kiamat benar tepuk tangan mantap tepuk tangan cicing ini bos kana tadi kita tepuk tangan oh kita jamaah di dunia lain ai rukun Islam seberiji alpot ka caket ke mitna yang aya 5 hiji sahadat terus salat 3 zakat puasa munggah haji kemana ya ka Mekah atuh ka Baitullah sarua kene
Lamun kawasa di jalana. tepuk tangan. Ari kuliah apa tuh kuliah? Kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. Poe kaditu mah. Wujud kiram bako sekarang apa? Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi kiamu binafsihi pada niat kudrati roda ilmu hayat sama basor kalam muridan muridon muridan kodiron koridan muridan kodiron koridan aliman ayat samian basiran mutakaliman. Alhamdulillah guys. Mayan yang beli kutang mama. Tes. Tunuhun kasadayana jang meser nya apa haji salimu apit. Ari urang mah bet resep ngajikir resep naon? Salawatan anak. Salawatan kan hate matak naon? Matak senang. Rasa saya jadi soal salam kasih bapaknya. Nya. Ya udah si bapak lagi kan kerja. Di mana? Begitu mah dicet jenuh. Jenuh. Kana naon gawe? Potongan pacul. Biasa kan itu. Bahkan sih jadi budak anu soleh. Tah biar. Aduh aing. Istri aing pun aing teh moal kieu.